Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Wal muharramatu sareng ari pirang-pirang anu diharamkeun bil ihrami ku sabab ihram eta sabatun aya 7. Al awalu ari anu kahijina eta alubsu make fakian amdan halna ngahaja-haja. Fayahrumu mangka haram ala zakari kalalaki naon satru ro'sihi nutupan sirahna itu jalma. Walubsul muhiti sareng make pakaian anu dikaput pi ayyi udwin dina anu mana bae anggahota min a'dha'ihi anu tetep tina pirang-pirang anggahota na itu jalma. Wayahrumu sareng haram alal unsa ka istri naon satru wajhiha nutupan larayna itu unsa. Walubesul kofazi sareng make kaos tangan fiyadiha anu tetep dina pananganana itu unsa. Watajibu sareng wajib bihi ku sabab itu lubsu naon al fidyatu fidyah. Asani ari anu kadua na eta adzuhnu make minyak lisyain kana hiji perkara min su'ri ro'si anu min sa'ri ro'si anu tetep tina rambut sirah au min su'ril wajhi atawa tina pirang-pirang bulu na anu aya dina larai amdan halna ngahaja-haja. Walau ro'sa sya'rotin wahidatin sanajan kabuktosan itu sya'ru eta aya dina sirah rambut anu sahiji. Bi ayyi duhnin ku naon bae minyak. Watajibu sareng wajib bihi ku sabab itu duhnin naon al fidyatu fidyah aidon deui. Asalisu ari anu katiluna eta tatibu make sesengitan amdan halna ngahaja-haja fi ai jujin dina anu mana bae juj min dohiril badani anu tetep tina luareun badan au batinihi atawa dina jeroeunana itu badan au fi syai'in atawa dina hiji perkara minal malbusi anu tetep tina anu dipake bi ayyi nau'in ku naon bae warna minal anwa'i anu tetep tina pirang-pirang warna alati anu yuksodu anu dimaksud minha tina itulati ghaliban dina gagalibna naon ro'ihatuha ambeuna itulati at-thayyibatu anu seungit kal miski sapertikeun minyak kasturi wa za'faroni sareng minyak za'faron wal wirdi sareng minyak kembang ros. Wayajibu sareng wajibihi ku sabab itu at-tatib naon al fidyatu fidyah aidon deui ar-rabi ari anu kaopatna eta ajima ujima wa muqaddamatuhu sareng muqaddamahna itu jima kalam si sapertikeun nyabak watakbili sareng nyium wal mu'anaqati sareng nangkep wayahrumu sareng haram naon al jima ujima walau bigori ingzalin sanajan kabuktosan itu jima eta kalawan teu kaluar mani. Wayab sudu sareng ruksak non al haju munggah haji nabihi ku sabab itu jima qobla tahalluli dina samemeh tahallul al awali anu awal itu tahallul. Wal umrotu sareng ruksak naon umrohna qobla firogi a'maliha dina samemeh paragat pirang-pirang amalna itu umroh. Watajibu sareng wajibil jima iku sabab jima al mubsidi anu ngaruksak itu jima naon badanatun ontak badanah fa'in azaza mangka lamun apes itu man anha tina itu badanah fabaqaratun mangka wajib sapi fa'in azaza mangka lamun apes itu man anha tina itu baqarah pasabaun mangka 7 minal gonami anu tetap tina embe fa'in azaza mangka lamun apes itu man qawwama mangka ngaharga-harga itu man al badanata kana ontak badanah bisi'ari makata kalawan harga kota Makkah. Wa ahroja sareng ngaluarkeun itu jalma to aman kana kadaharan bikimatiha kalawan hargana itu badanah. Fa in azaza mangka lamun apes itu man soma mangka puasa itu man an kuli mudin tina saban-saban samud yauman kana sapoe. Wala tajibu sareng teu wajib non fidyatun fidyah
bil muqaddamati ku sabab muqaddamah jima illal mubasyaratu angin ngalap suka bisahwatin kalawan make syahwat min ghairi hailin halna henteu make hahalang wa fidyatuha sareng ari fidyahna itu muqaddamah wa fidyatul jima'i sareng fidyahna jima goerol mufsidi anu henteu ngaruksak eta satun hiji doma mukhayyarotun anu dipilih itu sat kama sapertikeun perkara saya ti anu tereh datang itu ma al khomisu ari anu kalimana eta akadun nikahi akad nikah fayah rumu mangka haram naon nikahul muhrimi nikahna jalma anu ihram walayan akidu sareng teu jadi itu nikah linapsihi pikeun dirina itu muhrim wala li ghairihi sareng teu sah ngawinkeun pikeun salian ti itu muhrim la bil wikalati sareng teu sah nikahna ku ngawakilkeun wala bil wilayati sareng teu sah kalawan nguasai walau kanat sanajan kabuktosan itu wilayah eta amatan umum asadisu ari anu kagenepna eta izalatu syai'in ngaleungitkeun hiji perkara minas sya'ri anu tetep tina rambut au minal adfari atawa tina pirang-pirang kuku bi ai torikin ku naon bae jalan min turukil izalati anu tetep tina pirang-pirang jalan ngaleungitkeun watajibu sareng wajibi kulin kalawan saban-saban sahiji min huma anu tetep tina itu sya'ri sareng adfar naon fidyatun fidyah mustaqillatun anu mencil itu fidyah walau ma'anisyanin sanajan kabuktosan itu izalah eta sarta poho wala tajibu sareng teu wajib non al fidyatu fidyah al kamilatu anu sampurna itu fidyah illa fi izalati salasati sa'ratin angin dina ngilangkeun tilu pirang-pirang rambut aw salasati adfarin atawa tilu pirang-pirang kuku fi zamanin dina sawaktu wa makanin sareng satempat wahidatin anu sahiji fa in ta'addada mangka lamun bing bilangan naon az-zaman waktuna awil makanu atawa tempatna wajaba mangka wajib pikuli sya'ratin dina saban-saban rambut wa fi kulit dofrin atawa dina saban-saban kuku naon muddu amin sa'mud kadaharan walau kasurot sanajan seueur naon as-sunguru pirang-pirang rambut wal adofiru sareng pirang-pirang kuku asabiu ari anu ka tujuhna eta ata'arudu ngaganggu li syai'in kana hiji perkara min suyudil barri anu tetep tina pirang-pirang boboroan daratan alwahsyati anu lingas al-makulati anu sok didahar dagingna walau kharija aradil harami sanajan kabuktosan itu soed eta aya di luar tanah haram walaya jibu sareng teu wajib naon al-jaza'u dzam piha dina itu soed illa bil itlapi angin kalawan ngaruksak walau ma'anisyanin sanajan kabuktosan itu itlap erta sarta poho watajibu sareng wajib naon al mumasalatu silih sarupaan fi dhamaniha dina katempuhanana itu soed fala taji'u mangkah teu cukup naon al badanatu hiji onta anil ladi tina perkara wajabat anu wajib bihi dina itu ladi naon satun hiji doma wayahrumu sareng haram alal halali ti jalma anu henteu ihram naon soedu harami makata boboroan di tanah haram Makkah wal Madinati sareng tanah haram Madinah wa wajid Thaifi sareng di jurang Thaif wa kada sareng etanya kitu yahrumu sajaruha ari tatangkalanana itu haram Makkah mutlakon halna mutlak wa nabatuha sareng jajadianana itu haram Makkah aladi anu min sya'nihi tina kalakuanana itu ladi kalakuan tingkahna itu ladi ayan bata anu jadi itu ladi binapsihi kalawan datna itu ladi wala jaza'u sareng teu aya adam lisaiin pikeun hiji perkara min dalika tina itu anu kabeh illa fi harami makata angin di tanah haram Mekah
ila fi haromi makata angin di tanah haram Makkah khosotan nangtukeun kalawan nangtukeun anu nyaan walayad hulu sareng teka asup naon jaja usyuri damna pirang-pirang rambut fi zazai adhafiro dina damna pirang-pirang kuku wala zaza uswaidi sareng henteu kaasup damna boboroan fi zaza isajari dina damna tatangkalan wan nabati sareng jajadian walal aksu sareng teu kaasup naon sabalikna wayah rumu sareng haram naon naklu syai'in mindahkeun hiji perkara min turobil haromi anu tetep tina taneuh haram wa ahjarihi sareng pirang-pirang batuna itu haram walau litabarukin sanajan kabuktosan itu naklu eta karena ngalap barokah wa inna qola sareng lamun mindahkeun itu jalma hu kana itu sy liharomin ka tanah haram akhoro anu sejen itu haram wayajibu sareng wajib naon rodduhu ngabalikeun deui itu sy lima halihi kana tempatna itu sy wayukrohu sareng dimakruhkeun naon nakelu dzalika mindahkeun itu sy minal hilli anu tetep tina tanah halal ilal harami ka tanah haram walayahilu sareng henteu halali ahadin pikeun hiji jalma naon ayyata malaka ngamilik itu ahad lukoto ta harami makata kana titimuan anu aya di tanah haram Mekah abadan dina salalawasna walau kanat sanajan kabuktosan itu lukotoh eta hakirotan anu hina baliyah fadu balik tak ngaraksa itu manha kana itu lukotoh ila wujudi sohibiha nepi ka aya jalma anu ngamilikna kana itu lukotoh walukotoh tu arafata sareng ari lukotoh na tanah arafah waharomi madinata sareng tanah haram Madinah eta kalukototi goerihima tetep sapertikeun lukotohna salianti itu Arafah sareng Madinah mimbaqiyatil buqoi anu tetep tina sakakarina pirang-pirang tempat wa idza kana sareng di mana-mana kabuktosan li soidin eta tetepikeun boboroan naon mislun aya pantarna minal an'ami anu tetep tina ingon-ingon kanu ami sapertikeun kaswari wa baqorin sareng sapi al wahsi wa baqoril wahsi sareng sapi anu lingas wal hamami sareng japati fal wajibu mangka ari anu wajib bihi dina itu soed eta imma dabahu mislihi pada ugah mencit bangsana itu soed watab ari ko tihi sareng ngabagi-bagi na itu soed wa amma ikhraju to amin sareng anapon ari ngaluarkeunana kadaharan bi qadri qimatihi kalawan ukuran hargana itu soed wa imma siyamu yaumin sareng anapon ari puasa sapoe an kulimudin gaganti tina saban-saban samud wa ilam yakun sareng lamun henteu kabuktosan lahu eta tetepikeun itu soed naon mislun pantarna kal asopiri sapertikeun manuk piit pal wajibu mangka ari anu wajib bihi dina itu soed eta imma ikhraju to amin pada ugah ngaluarkeun kadaharan bikimatihi kalawan hargana itu soed wa amma siyamu yaumin sareng pada ugah puasa sapoe an kuli mudin gaganti kana saban-saban samud wa hadhil muharramatu sareng ari ieu pirang-pirang anu diharamkeun kulluha tegesna sakabehna itu muharramat eta tahillu halal itu muharramat lil muhrimi pikeun jalma anu ihram ba'da tahalluli dina sabada tahallul al awali anu awal itu tahallul
illal jimaa angin jima wa muqaddimatihi sareng pirang-pirang muqaddimahna itu jima wa akadan nikahi sareng akad nikah fala tahillu mangkah teu halal itu kulun illa ba'da tahalluli angin dina sabada tahallul asani anu kadua itu tahallul. Paslun wallahu alam bisawab.